Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang disareng Ibu Mona dina pangajaran basa Sunda. Panumbu catur teh mun dina bahasa Indonesia mah moderator. Ceuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderator teh nyaeta jalma anu jadi panengah atawa pimpinan dina sidang rapat atawa diskusi anu ngajejeran masalah diskusi atawa ngatur padungdengan. Ku hal eta, panumbu catur teh kudu bisa ngontrol jalana diskusi atawa rapat, sangkan henteu ngalantur ka mana karep atawa henteu jadi pipaseaeun. Samemeh perlu ngalaksanakeun pancen jadi panumbu catur, aya sawatara lengkah anu perlu dipilampah. Di antarana ngawasa pasoalan anu luyu jeung jejer atawa tema acara, tuluy nyusun kalimah panganteur samemeh mere kasempetan ka pangjejer. Hadena mah urang geus maca heula makalah atawa materi dina wangun slide dina PowerPoint ti unggal narasumber. Mika nyaho kaayaan jeung kasang tukang pamiarsa atawa audiens pikeun milihan diksi atawa kekecapan anu merenah. Mika nyaho kalungguhan pangjejer atawa narasumber. Ku kituna bisa leuwih teleb ngaguar perkara materi anu didadarkeun. Tangtuna moal nepi ka salah dina nepikeun pananya. Mika nyaho runtuyan acara. Lilana waktu anu disadiakeun pikeun unggal narasumber, lilana waktu pikeun tanya jawab, jeung jumlah jirangan tanya jawab. Kitu deui kudu nyaho kana waktu pikeun istirahat jeung ngatur suasana daria atawa salase. Nataharkeun catatan singget pikeun ngingetan waktu nu disadiakeun ka narasumber. Upamana, punten waktosna kantun 5 menit deui, mangga dicendekeun bae sareng dipungkas. Atawa, hapunten waktosna seep, mangga dipungkas bae. Tangtuna kudu make kekecapan anu sopan. Nyiapkeun buku catatan pikeun nyatet pokok-pokok penting nu ditepikeun ku para narasumber. Ieu catatan oge bisa dipake pikeun nyatet ngaran jeung pananya anu diajukeun ku pamiarsa dina waktu lumangsungna tanya jawab. Nyiapkeun raksukan atawa dangdanan anu merenah, luyu jeung tema acara. Sangkan nyaho raksukan anu merenah, urang bisa nanyakeun heula ka panitia. Nyiapkeun alat panuduh waktu. Ieu teh penting, sangkan acara bisa lumangsung luyu jeung waktu anu geus ditangtukeun. Dina prak-prakanana, tugas panumbu catur teh kabagi jadi sababaraha bagian. Tugas dina muka diskusi, tugas dina ngatur jalana diskusi, jeung tugas dina nutup diskusi. Tugas dina muka diskusi, anu kahiji ngucapkeun salam pamuka, nepikeun mukadimah, nganuhunkeun ka pamilon diskusi anu hadir dina eta kagiatan, nepikeun jejer diskusi jeung katangtuanana, nepikeun aturan dina diskusi, jeung ngawanohkeun jeung ngahaturanna narasumber upama aya. Tugas dina ngatur jalana diskusi, mere kasempetan ka anu diskusi pikeun nepikeun saran, usul atawa gagasanana, nampung unggal saran, usul atawa gagasan ti anggota kelompok, nyindekeun saran, usul jeung gagasan, nyatetkeun hasil atawa kacindekan diskusi, nengahan padungdengan sangkan tartib, jeung ngamotivasi anu sejen sangkan diskusi henteu didominasi ku salah saurang anggota kelompok. Tugas dina nutup diskusi, ngucapkeun syukur lantaran diskusi bisa anggeus jeung ngahasilkeun kacindekan, macakeun deui kacindekan nu dihasilkeun tina diskusi, ngahaturkeun nuhun deui ka nu hadir lantaran geus milu aub dina padungdengan, menta dihampura bisi carana mimping diskusi loba salah jeung kakurangan, jeung mungkas diskusi jeung nepikeun salam panutup. Sakitu padaranana kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Tepang deui minggu panyun dina pangajaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.